waktu mah susah dengan waktu ditentukan. Atau eta mah komo urang deka Mekah, da urang besi men langsung nginum. Eta mah ya sewaktu-waktu, tapi aya baheula ya dongengna. Aya santri nu kabeh datang ka imah bidan. Keun maulid mah kedap tenang bae heula. Kajeun iki ngajina kajeun. Datang eta santri teh ka imah bidan. Tolong. Ligu. Salam, Pak Ustad, ada apa Pak Ustad? Ini Bu, ini saya sini mau apa Pak Ustad? Kan saya enggak ngundang ngeriung Pak Ustad. Bukan ini Mang, bukan mau ngeriung. Ini kabeh masa kan Ustad. Kan Ustad masa Ustad mau kabeh. Emang boleh gitu Ustad gandeng. Itu pandali langsung lah gandeng. Kajero ditanya aku bidan, ceng bidan, Bu Pak ini mau yang mahal yang biasa. Kalau yang mahal itu nanti dipakai alat nanti itu lumayan. Bapak bawa uang berapa? Dibuka menang nyolatkan berenya kata duit gocap. Hadiah beren gocap yang beli eta atau yang beli beas tadi mah gocap mah. Barang dibuka, tempo gocap. 50. Oh ya udah yang biasa aja. Diberepel eta ku bidan, cek eta bidan pesen tolong nanti sebelum malam diminum ya. Diminum. Pokoknya minum nih. Ya balik eta ustad jeung anakna jeung pamajikan. Balik datang ka imah diinum biasa ke pamajikanna. Meunang sabulan, 2 bulan, 3 bulan pamajikanna hamil. Atuh pan kitu aya hamil. Ulah kaget lamun pamajikan oe-oean eta ulah main bawa ke rumah sakit bae cek heula ieu mabok naon eta. Ai barang tidinya dibawa kemana ditanya, "Mama kunaon mah? Mama asup angin coba ku bapa dikerok." Pan kadangkala bu eta pamajikan mah panggebleg-geblegna, "Aing ieu maaf kula." Kikilan di panggung datang ka imah tang ngorok ka majikan. Masya Allah pan aing teh macan podium. Datang ka imah mah urang ngerok. Hayang kitu aya. Aku mau diteunteuyeun eta mah. Ai barang tidinya cek eta salakina ngomong ka pamajikan, "Mama, ieu mama, kunaon ieu? Ayo urang bawa." Dibawa ka bidan deui, dibawa ka rumah sakit. "Pak, kenapa Pak? Ini istri oe-oean Pak Dokter." "Oh, oe-oean." Masya Allah. Itu eta lamun teu ngaji fikih teu boga guru hei. Lamun urang teu boga guru teu bersanad guru urang Masya Allah. Ya muamalah urang bae dilaksanakeun. Oh, lamun nyimpang tina aturan agama. Kitu boleh cenah dokter. Nempo ayeuna aurat awewe lain muhrim, lain binasabin, biladotin, bimusaharatin, lain sasmitoha, lain saturunan. Boleh di Jawa lamun tujuan pikeun ngubaran, lamun gerina tina susu ya otomatis boleh ditempo susunan ku dokter. Boleh. Lamun urang datang ke dokter, aduh, Pak, kenapa ini Bu? Ini susu, kenapa susu? Ini, coba cek dokter dibuka, aurat Pak Dokter Aisyah, pan saya jadi susu. Mira kayak jadi susu pembujur sia terus susu lain. Betul apa tidak? Boleh ya di Jawa. Lamun memang tujuan bikin ngubaran, silahkan dokter untuk melihat aurat kita. Oh, mau iya mah kurang keur ngaji, bab fikih kudu dipraktekkeun ruku sujud. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Barang tidinya hena cek eta dokter. Wah, bawa ka jero. Bapak tunggu di sini ya, mau dicek dulu ya. Dokter nurut, eta salakina celepus ngarokok eta. Ieu rokok mah gagah propos rokok apa. Wah, barang keluar. Pak, selamat istri Bapak positif. Hah, COVID bukan Pak? COVID, hamil. Masya Allah, kok bisa? Kamari kan air, geus kabidan, geus minum pel KB, piraku ieu ilmu kedokteran Allah dina Quran, piraku ilmu kedokteran bisa tepas ieu kok bisa langsung ditangkeun teu ngarti santri mah. Datang ka bidan anu tadina sopan datang deui kencong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ada apa Bu? Maaf Bu. Ada apa? Duduk tenang. Ada apa ini? Duduk. Malu Ustaz harus ngambok. Ulah salah Ustaz. Duduk. Ada apa Pak Ustaz? Bu maaf.
Saya kemarin berobat ke sini, minta PLKB supaya nggak punya anak. Kenapa ini? Kok bisa istri saya udah minum pil, kok masih ngandung sekarang? Ah, yang benar Ustaz. Iya tuh, mana? Telepon pamajikan, datang Khadijah. Tuh tanya sama istri saya, ibu benar ibu hamil? Iya, tadi saya udah periksa ke dokter, saya hamil kayaknya. Kok bisa itu pil saya diminum? Enggak diminum sih, kok bisa? Iya, gimana enggak hamilnya Bu Dokter? Pel karak disesuaikan cangcut geus di dieu. Aduh, atuh heula eta, atuh pantes hamil dege. Gitu kuduna. Saekeun heula hidup heula kakarak betul. Betul. Sebab urang aya kiai berkah, komo bisa maca tafsir, komo bisa maca ayeuna sakinah, bisa maca kitab fikih, kitab tauhid, tasawuf, ditambah ku Allah 75 ieu lembur diberkahkeun ku Allah. Kablah kulon, kablah ditu 75, ka kaler 75, ka kidul 75. Hebat abah teu? Hebat abah teu? Bunga abah teu urang? Aya kiai bunga abah teu? Lamun urang eueuh kiai, urang tidak akan mengerti tentang maulid, betul apa tidak? Betul apa tidak? Sebab urang aya guru, komo guru urang mah sanadna luar biasa. Fikihna sanadna bersanad, alfiahna bersanad, kitab-kitab tauhidna bersanad. Ieu lompat ayeuna kana fikih ka bausuk, ya bausuk lompat ka mana? Ka Mama Saiman Madarincang, aya nu lompat ka Ayah Banjar, lamun ayeuna alatna lompat ayeuna ka Maribaya, di Maribaya. Terus itu bersanad, karena perlu penyambungan ilmu teh. Mantap yakin muharid anu bener takzim, takrim, mahabbah, mahadi, mintul hidayah, yakin ieu kabeh mawa ilmu anu manfaat berkah. Amin ya robbal ya robbal. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita memperingati maulid baginda kita Habibanal Karim wa Nabiyanal Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ieu teh Bu, bulan naon Bu? Bulan naon? Bulan naon? Silih mulut eueuh dina kalenderna Bu, silih mulut mah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ieu asbabun nuzul menurut ulama ahli mufassir birriwayah. Baheula para sahabat nanya masalah tanggal, masalah bulan. Di mana aya tanggal pasti aya bulan. Ieu teh naon sih keistimewaan tanggal? Dijawab ku Gusti Allah, yasaluna ka anil ahillah. Nanya ka anjeun para sahabat Muhammad tentang masalah tanggal, tentang masalah bulan. Bejakeun kul ya mawaqitu linnas, kami nyeun tanggal, nyeun bulan, nyeun peristiwa-peristiwa nu bersejarah para jamaah. Mantak baheula maya maluna eta pagawean-pagawean urang TKB nanya ka kiai, neuk nyawah ka kiai, kudu tanggal sabaraha, kudu bulan naon, kudu poe naon, neuk hajat, arek tasakur, baik walimatul hitam, walimatul ursi, halal bihalal, walimatus tasmiyah dan sebagainya. Nanya baheula mah ka kiai. Ayeuna mah geus tara nanya ka kiai bener. Nyeun imah boro-boro nanya ka kiai, geus diatur. Sok sanajan cek Allah, inna idata suhuri indallah asra sahron fi kitabillah. Sesungguhnya kami cek Allah nyeun bulan aya 12 bulan. Hiji bulan Muharram. Kadua bulan Sopar cicing wae, ayeuna Agustus, September, Oktober, Januari, Februari meuni ararapal giran bulan Hijriah, bulan Islam teu apal. Betul. Hiji bulan Muharram, 2 bulan Sopar, 3 Rabiul, 4 bulan Rabiul Tsani, 5 bulan Jumadil genep, Jumadil akhir, 7 Rajab, 8 Roah, Sa'ban, Sa'ban, terus 9 Ramadan, terus Sawal, 11 Dul
Qodah lain Odah Dul Qodah K12 Dul Hijjah. Masya Allah. Terima kasih anak-anak TK ya. Masya Allah itu bisa gitu-gitu acan. Orang kudu bisa ke daerah ke jaga orang ditanya karena kita ini Islam betul apa tidak? Betul apa tidak? Jamaah rahimakumullah. Di dalam bulan Rabiul Awal tersimpan satu sejarah, tersimpan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ternyata eta dina bulan Rabiul Awal anu matak rame-rame umat Islam, baik di kota, di desa, di kampung, di desa, di kota, di kampung, malah mancanegara lain saeutik ngayakeun muludan memperingati kelahiran baginda urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya wajar begitu besar jasa beliau terhadap umat, begitu besar jasa beliau terhadap bumi ini. Pantes paham orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah cek Gusti Allah teu samati pandi kami nyiptakeun Muhammad, kami ngutus Muhammad terkecuali jadi rahmat. Lain jadi aina perdikaian, tapi jadi kedamaian, jadi rahmat, tidak memandang siapapun beliau, agama apapun beliau, tetap dengan dilahirkan baginda kita jadi persatuan anu sangat luar biasa. Amin ya robbal. Orang bisa ngarasakeun saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi dengan wasilah diciptakan baginda. Wajar urang ngayakeun muludan, malah baheula mah aya anu ngayakeun muludan sa Malik Mudofar. Satu kali Malik Mudofar sedekah pikeun muludan para jamaah. Satu kali sadiku fi yaumi maulidin nabi, dina poean dilahirkeun Kanjeng Nabi sabaraha homsa alfe roksi gonamin 5.000 embe disediakeun pikeun muludan. Masya Allah. Ayah dia ibu-ibu mau embe ayah eta ge eka haju dihijikeun haju bena leutik pan eta embe eka kudu sarojeng be korban nu mahal nu gede anu jabri nu suara ge kitu jadi cekel-cekel acan geus kaguling ku panitia muludan geus kajeun barokah. Amin ya robbal. Abi kula mah mawa bibika, kula mah mawa papais, mawa cau. Yakin sarua ulang ngagukeun ka Kanjeng Nabi, betul apa tidak? Betul apa tidak? Sebab tinggal cek Syekh Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi fakana masahidan yauma waqatin badrin wa hunain. Saha jalma anu nyodakohkeun cek Syekh Utsman bin Affan hartana pikeun raraga muludan saharga 1 dirham, maka sarua jeung perang Badar jeung perang Hunain. Masya Allah. Teu kudu perang Kanjeng Nabi baheula perang, Kanjeng Nabi mah perang baheula mah beda jeung perang ayeuna para jamaah. Baheula mah langsung kita kontak langsung dengan musuh. Langsung baheula mah pakai pedang, pakai tumbak, panah. Ayeuna mah pakai alat canggih ayeuna mah. Israel. Lamun gunung Gundar. Wah, hancur. Masya Allah, baheula mah nya perang teh kieu ayeuna mah, tapi urang bungah ka Cina, cek Cina Utsman saha jalma, baik ibu-ibu, saya tidak melihat siapapun jabatan beliau, siapapun pangkat beliau, apapun beliau pekerjaannya, tapi mampu nginfakkeun 1 dirham dina acara maulid, maka eta jalma sarua jeung perang Badar jeung perang Hunain. Masya Allah. Kanjeng Nabi ngabela agama akidah. Kan awalna mah ieu umat teh satu umat cek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidah. Wa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Geunaheun apa henteu? Lumayan lain kori ieu mah. Ulah baheula ngaji
kiroat kaserang teu betah atuh kula jeung kakak ngaji kiroat eta kiai kakulon barang datang tah meuli kaca ku kiai beli kaca kita kikieuh lah. Jadi ternyata ayat penempatan harap, setiap harap itu ada mahorinya, ada tempatnya. Tebalaga dongdang kos urang. Tapi insya Allah sanajan urang berusaha terus ku keyakinan urang ulah-ulah macana ngadeikeun Al-Qur'an hafat bihibul malaikat, ribuan malaikat, jutaan malaikat yakin hadir bersama urang, amin ya robbal